Bul. Ada aja. Bul. Si body sulit kolot. Bul. 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 Program Candi Paraban Kerisan di Kumbahan menyalahi undang-undang karyawan tenaga perdukunan gila. Aing hiup yang benghar di kerukun anger we. Aku si bangsa apa? Itu kemakanannya. Mari. Blunder riwayat. Bukan gak fakta. Mangian si Bulbul. Riwayat. Aduh, cai euy. Naon atuh, Pak? Aduh riweuh wae aing mah. Si Bulbul. Asisten. Kalian asisten teh teh. Asisten lain Bulbul. Tuh di ditu tuh keur tiktokan. Nuki amora sorangan, ya rasa nu kagembang. Kenapa? Oh, eta nu lagi ngidol-ngidolan Pak. Di Jogetna udah ditu. Si Bulbul joget. Heeh. Kurang tadi teh geus itu nang cai nya. Kediol geus sorangan asup kunaon Pak. Dan merusak marwah perdukunan ini. Heeh, sarua aja didinya. Sebalik dukun teh. Ai kunaon dan. Coba. Wah ada si Randa enggak cuman dia. Si Randa, nu kamari teh Abah. Kono mayot nya. Pak. Uing Pak, bikin surat Pak. Di mandian ku uing ya. Dibuka baju. Buka baju Pak. Dibuka baju luhurna Bah, di luhur. Kabeh. Kabeh di kana. Ping teu. Ping. Aing geus piling eta. Ping aing pas mimiti datang di ping aya apa di mana Bah? Nerawang. Anjing. Kitu mah berarti goreng bae mah. Berarti apalan Abah tuh? Ping. Jerona mana? Barang. Hawuk semu geuneuk. Cing goblok. Ya Bah pas muka teh. Aya sidek ieu. Ayo anjing. Bah, terus dibuka deui ka hanapa anjing. Anjing basa ngobrol aing deh. Basuh? Kebon aing. Dukun deh. Basuh gitu. Aduh. Diceritakeun ku Bulbul. Udah ke aing. Baju.
aya juri ieu mah. Oi. Ih, anjing ieu mah dalin juri deui ieu mah bapak dari juri. Kenaon maneh? Bah. Ieu ke kotokan. Eta apa li jam kerja? Ah, sudah bang, ayeuna pasien keur sepi itu bang. Deuh, urang oge ayeuna teh yeuh keur mempromosikeun tempat pengobatan abah. Di jogedan dia mah lain promosi-promosi. Apaan kieu bah tuh batur oge tuh. Tuh, bari joget, bari promosi tuh. Hai guys, nah, datang ke pengobatan ini tuh dijamin bagus. Tuh, tingali bah tuh. Geus. Bang. Ah. Geus jam kerja kieu mah cicing di ditu standby lamun anu datang kumaha? Atuh bah, aing mah ah. Bah sabenerna mah UMR saeutik abah teh. Merah geus buru balik. Kumaha tuh urang tuh bisa hirup yeuh. Ah, Biaya hirupna tinggi. terus gitu dibayar wae tuh. Dibayar bah nya bulan Mei, dibayar Juni. Ai abah kumaha? Aca kedeung mah teu nanaon, nu ulah mah telat men. Amil. Geus buru-buru balik buru. Aing boga tulungan teh. Dah, aing boga karyawan teh. Capek bah, kami teh sabenerna mah gawe jeung abah teh. Komo jogedan bagi capek gitu buru-buru. Bang, apakah benar Badara Rugi ngaliris abang? Menarik nih. Menarik nih. Menarik nih. Non sip. Perhatian bang, Akademi FYP. Naon itu? TikTok. Sarwana jeung si cabul maneh sip, naon di jogedan? Meh naon? Haji salty. Jin teh. Gawe kudu ngaduk gawe. Dasar dukun edan. Risen gitu aing. Jadi yo dukun teh lah. Udah pusing. Iya, jeung promosi desa bah. Keur promosi di TikTok. Sarwa si cabul jeung promosi-promosi. Emang kumaha carana promosi di TikTok? Promosi di TikTok. Jadi orang teh bari live we gitu ngapromosikeun meh loban ieu ka desa urang. Baru datang. Heeh. Aya nu nonton tapi. Oh, Pak. Kuba. Suruh ajarkeun urang. Sok bah ku abi dites. Mun abah ngapromosikeun pondok abah kumaha? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang merasa hidupnya kurang beruntung, datanglah ke tempat pengobatan panti pengobatan anti kemiskinan Babah Tampan. Salah. Bah, kudu ringkes di TikTok mah. Maha. Anda miskin, datang ke kami. Sakit tunggu. Yang panjang-panjang tadi percuma. Cuma selain ringkes di TikTok mah kudu unik. Abah bisa nyanyi? Sa. Sok. Daun kalapa nu oya katebak angin. Salah bah, di TikTok mah tong alus, kudu unik. Kieu yo. Bila bermimpi mimpi kamu gitu. Ngerti. Bila bermimpi rudet anjing. Bila bermimpi kamu jaga dari tidurku. Anjing naon deh. Aduh. Ai abah nanaonan, ai tadi teu percaya ka urang cenah main TikTok naon main TikTokan. Percaya nama guys, barang main TikTok we buru. Sebalik abah mah tadi mamatahan urang cenah ulah TikTokan ayeuna abah sorangan. Kalau bisa ayeuna percaya abah ya TikTok bisa jang promosi pondok. Ayeuna mah geus TikTok tekan duaan. Teu balik abah mah. Sok lah. Ting berak bekting. Bila bermimpi
Kamu jangan dari tidurku tuh pati.